Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang patepang dangu deui dina dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kana YouTube anu mintonkeun konten-konten seni, budaya, utami nama hiburan, oge sakudak sakedikna aya informasi. Pamugi para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina sasalad Covid-19 oge tina kanan hasil segala rupi anu nuju diikhtiarkeun marajeng usahana. Hatur nuhun kusim kuring tekendat didugikeun saperkawis kana pangrojong para wargi kaum dangu anu mangrupi manco kana konten-kontena, kana subscribe-na, anu nyerat komen oge nge-like sareng ngabagikeun link kontena. Boh bilih aya anu neme sumping, haturan wilujeng sumping pamugi konten-kontena kaanggo sareng katampi. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu nuju dipedar danget ieu nyaeta Anak Titisan Iblis, anu mangrupikeun lajengan tina carios balad siluman anu kantos tamat dipedar beres satu acana. Ieu teh karangan ti Rudian Sah. Carios anu kalangkung nuju medar ragotna para warga anu bade newak Sukmara. Tah, kumaha carios salajengna? Supados teu nyangkolong teuing karawaktos, mangga urang lajengkeun. Nah, ya aing bet jadi inget ka Cing Halimah ya teh. Anu duka teuing manehna aya di mana ayeuna? Jeung ayeuna di pelemburan aya makhluk anu keur ngamahabuk ngarasahkeun warga. Nilikna rupa mah ieu teh lain didemit, lain juri. Tapi anak manusia da leutik kitu anu kacampuran ku getih iblis sigana ieu teh. Turunan si anak siluman sigana ieu teh. Aduh, ieu teh anakna Cing Halimah teh ya kitu. Terus ai Cing Halimah na ayeuna aya di mana? Kang Usman, oke, ayeuna aya di mana deui? Kitu cek gerentes najaed harita. Bari neuteup seukeut ka si Sukmara anu sakapeung nyang hareup ka manehna. Bareng jeung kitu harita ti sabagian warga geus aya anu mamitian ngalakukeun tindakan. Hiu kolebat, pletok. 7 bedog harita pating kolebat nyabet kana badan si Sukmara. Tapi lain si Sukmara anu tatu kasabat ku eta 7 bedog. Malah sabalikna kalakah bedogna warga anu harita ngadon parotong jadi 2 bagean. Teuterakeun dipake nyabet kana badan si Sukmara anu keur satengah kadepong. Warga kabeh silih reret kaget ku eta kaayaan. Awas euy. Ieu mah jenglot. Awakna oge waduk geuningan yeuh. Teuteur aku pakarang seukeut. Pasti ieu mah jalma anu ngagem aji batara karang waktu keur hirupna. Cek warga meh kabeh jadi nyangka jenglot ka si Sukmara teh. Anu sok padahal mah para wargi kaum dangu rupa jenglot mah lain kitu. Mungguh teu bisa ditangtukeun ke ucapan. Anu sajen penasaran kegendir diacungkeun. Hiuk bek. Nyeh teh si Sukmara ngadon seuri waktu sirahna aya nu ngagebuk ku gegendir teh. Teu karasaeun naon-naon, teu cecel, teu bocel. Malah harita saliwat leungeunna keprok segala rupa. Atuh rengkog, warga teh pating ngerengkog deui wae kasima jeung kaget ku eta kaayaan. Sabab atra pertela kasaksian ku sakumna warga sakabeh yen makhluk anu keur diraponanana teh puguh kuat kacida. Teuteura ku pakarang seukeut jeung kuat ku paneunggel. Kumaha tulur? Ari geus kieu. Urang mah bingung euy kudu kumaha meruhkeun ieu makhluk. Anu tetela. Bedug pisan geuningan euy awakna atuh. Temetu ku pakarang seukeut jeung ku barang teuas. Cek warga kabeh jadi pada bingung. Heueuh, eta si anjir teh bat kalakah cecekingan jeung keprok segala rupa tah. Jenglot.
Da lain kieu teh rupa nama jenglot teh euy. Ah bukan mah kade euy cing waspada kare. Tembal warga sejena. Keur kitu celengkeung atau mairan kumang rupa usul. Kieu we lur. Tahan. Kumaha lamun ieu makhluk teh cuang cobaan we duruk hirup-hirup lah. Sarta eureud heula ku tambang gede awakna ngarah itu bisa ojah. Sok. Yo, kuring kebenaran geus iatna mawa tambang ketut alat sejena. Tah. Yo, sok. Gunakeun pikeun ngalumpuhkeun ieu makhluk da. Cek Ato bari leungeunna nyekel tambang gede 7 gulungan. Warga meh kabeh silih tetep terus ungeuk tandaning satuju. Sok atuh sok. Anu siap bagian ngeurad tewak ya tambang. Sok. Mang, tewak yeuh. Saha deui sok. Kuring Kang, kuring sok kadikeun. Sangap yeuh. Urang eurad tah si jurig kurang ajar teh. Cece laki da mire jeung Abu Tarsis teh geus palastar duadana ku ieu makhluk. Sok. Urang balas lah. Kurang ajar. Heuh. Sok kadikeun. Antara sakabeh warga harita geus aya genepan anu siap pikeun ngeurad si Sukmara ku tambang gede. Atuh lung. Tambang teh terus dialungkeun hiji-hiji ku Ato ka jalma anu memang berdas tanagana. Sok euy tah. Eta tambang sasarkeun kana sasaran bagian utang tunya. Sok. Mang. Wah. Buru atuh. Tali buledanana arahkeun kana beheung, kana cangkeng, kana leungeunna katut sukuna duanana eta makhluk. Sok buru. Siap. Siap. Kabeh warga geus tatan-tatan harita teh pikeun ngeurad badana si Sukmara. Sedengkeun ari si Sukmara para wargi kaum dangu nyaho dirina arek aya nu ngancam kitu teh. Ngadon terus cicing bangun anu ngahaja nangtang hayang dieurad. Sirah dieuleugeukeun ka tara beheung, leungeun dijaplangkeun ka kenca jeung ka katuhu. Awak diajegkeun panon peureum hayam bari sasarengehan. Kurang ajar. Kalah kana antang tu tempo. Sok geuwat eurad ulah. Eurad. Cek Ato deui mere aba-aba. Bari manehna pangheulahna ngalungkeun tambang arah kana beheung si Sukmara pas tali buledanana. Set wer kalawang. Tali tambang langsung nali kana beheungna si Sukmara tur sanggeus pas ku Ato digeuradkeun cenah nyangreud pageuh. Nyet. Kituna teh meh bareng harita jeung tambang warga sejena pating kelawang terus ngeurad kana badan si Sukmara. Leungeun, cangkeng, pon kitu deui suku kabeh pageuh. Sakedapan si Sukmara tembong ngahegak oge napasna sarta ngagebig-gebigkeun awakna bangun anu hayang leupas tina eta cangkreman. Nempo kitu Ato katut warga sejena jara diboga angkeuhan nyangkalak jeung ngabinasa si Sukmara teh bakal hasil. Sabab katingalina si Sukmara teh siga anu nya teu walakaya. Ato ngareret ka warga gigireunana terus nyarita. Jang ojak. Buru. Geura seungeut eta obor teh. Gancang duruk eta makhluk teh da geus teu walakaya ayeuna mah, buru. Moal biasa ngalawan. Buru. Cek Ato marentah ka warga alias ojak anu memang tatadi keh geus sajaga diri mangsa nyadiakeun obor katut bensin. Ojak siap-siap geusan ngaduruk badan si Sukmara. Siap Kang. Tembal ojak bari gancang manehna leumpang ngagedik ka tengah pakalangan. Sarta bari jeung mamawa obor terus diseungeut ku ojak. Tarik lur, tarik. Tambangna euradkeun deui cik tarik. Hiat. Heug. Ato ngajorowok bari matot tali tambang. Warga oge harita ngarti maranehna gancang matot tali tambang satekerna ka beda arah sangkan si Sukmara bekitu walakaya. Sok sia kurang ajar melototan ka aing sia sakedeung deui ge maneh bakal diduruk ku ieu yeuh. Yeuh tah. Ceneu yeuh. Cek ojak sanggeus manehna deukeut ka palebah si Sukmara. Ojak yakin cek pikirna lamun ieu makhluk diduruk awakna tangtu bakal binasa kaduruk sok sanajan nyaweduk. Si Sukmara calawak terus ngagerem, mencrong ka ojak anu harita males mencrong. Sok burukeun sia teh ojak. Kalah kacengesan sia mah. Kalau diajak ngobrol eta tuh aing berat yeuh. Buru, abi-abi na aing mah. Atau keseleun matak harita manehna terus ngajorowok ka ojak sabab ojak teh talangke. Yo, dengekeun geura kumaneh sia dedemit. Warga kabeh hayang nampu awak maneh kaduruk ku ieu seuneu. Lain gegereman wae pagawean teh sia teh. Awas yeuh, rasakeun yeuh, rasakeun.
cek ojak bari tembong maneh nang mimitian ngantalkeun seuneu oborna ka badan si Sukmara anu tetep cicing tegedag bulu salambar. Prepet, prepet. Seuneu obor sakedet netra pindah tempat kiwari ngabela ngaduruk badan si Sukmara. Ojak harita tepi ka ajrag-ajragan bakatingku atoh nempo makhluk anu ngabahayakeun geus hasil kaduruk. On kitu deui warga kabeh ngarasa atoh lemburna bakal aman deui. Tapi tetela para wargi kaum dangu si Sukmara memang mibanda kaistimewaan anu puguh luar biasa. Awakna kacida teas malah waktu badana kaduruk oge teu cecel teu bocel. Seuneu teh batuluy numpang dina kulitna anu biru tur kabeh taya anu nyaho saurang oge kana eta kaayaan. Keur kitu bret tambang anu harita meungkeut kana badan katut leungeunna si Sukmara terus baruntung nya lantaran tambangna wungkul geuningan anu kaduruk teh. Eta kajadian saterusna kabeh ge mungguh taya anu nyangka sabab si Sukmara harita jual ngagabrug ka badan ojak anu masih keneh ngajanteng ngawaskeun ka dirina anu masih ngabela oge ku seuneu. Tolong! Ojak kadenge manehna tulung-tulungan tapi kabeh warga taya anu malire sabab kabeh sarua kasima. Waktu nempo badan ojak dirangkul ku Sukmara lebah beheungna. Jeung aneh puguh ge seuneu anu ngabula tina badan si Sukmara harita bat siga anu hirup. Nereleng eta seuneu pindah kana badan ojak anu tulung-tulungan. Kaceleng si Sukmara anu geus teu kaduruk deui teh tuluy ngagaceleng ka tukang terus ajeg nangtung nepakan dada ku dua leungeunna bari ngagerem tarik mata katorekan anu ngadenge. Nempok itu atuh kabeh warga oge jadi mikir dua kali. Atuh terus nungtutan kalabur birat ninggalkeun eta petempatan sabab kabeh oge hayang pada salamet. Maranehna ngaculkeun layon Kidamiri ketut ambu tarsih di jero imah sakaligus layon ojak anu kiwari jasadna tinggal areng. Satuluyna si Sukmara nya kitu deui manehna sarua terus ngablesat ninggalkeun pilemburan teu malire deui kaayaan. Jaed teu sidikna diceungcerikan ku Rukmini bakating ku atoh salaki salamet balik deui ka imah. Aduh, alhamdulillah, syukur. Geus Rukmini teu kudu cerik. Dah kang oge ayeuna apanan salamet. Pokna Jaed mangsa geus balik ka imah. Nyakan batak abdi nangis teh nyata bakating ku atoh. Salira Kang salamet Kang. Temba Rukmini bari nyusutan cimata. Gambaran kabungah jeung kasedih ngagulung jadi hiji. Nyabungah dumeh harita salakina masih keneh dibere kasalametan kuno kawasa. Sedihna rasku hirup rumah tangga nabat kudu ngalaman ujian hirup seperti kitu. Tur eta perasaan teh lainan ukur dirasakeun ku Jaed ketut Rukmini wungkul. Tapi dirasakeun oge ku sakabeh pangeussi lembur Ciklet padumukanana Randi. Nu kapaksa kabeh kudu nyandangan keprihatinan lamun si Sukmara asih keneh hirup. Tur saprak maotna Kidamiri kiwari lembur Ciklet jadi sepi. Unggal peuting jadi taya anu wani ngaronda atawa ngulampreng ti peuting. Sabab kabeh sieun panggih deui jeung si Sukmara anu dianggapna anak siluman. Kaayaan eta teh cukup lila karandapan ku urang lembur. Hirup teh bet estu taya katengtreman jeung kaluginaan pisan sapanjang si Sukmara nyieun wae onar. Teu di lembur ieu jelok si Sukmara di lembur itu mungguh matak ngagenjelongkeun alam dunia. Malah eta kaayaan teh mimiti karungu oge ku Randi ngaliwatan beja
aya kana sabulana meureunnan Randi pirajeun sok ngalamun mikiran anu di lembur. Duh, kumaha atuh ieu nya? Lembur aing kiwari keur kacau. Balik, tapi aing memang can waktuna. Masih keneh loba tugas anu can rengsek ku aing dilaksanakeun. Cek gerentes hate Randi. Bari nyarande kana dipan tempat sare laju ngagerentes deui. Aing 5 bulan deui kakarak bakal rengsek puasa katut ngawirid. Pikeun nyalurkeun kekuatan batin anu geus aya dina badan aing. Jeung waktu 5 bulan teh tangtu lain waktu anu sakedeung. Tapi lila, Gusti ya Allah ya Robi, pasihan cara kangge aranjeuna anu nuju nyandangan kaprihatenan, mangsa nampik sumpingna ieu musibah. Makhluk anu ayeuna mahabu ngaruksak kahirupan warga cing enggal sirna. Ya pamugi ya Allah, enjing pageto bakal aya jalmi anu mampu ngungkulan kaangkara murkaan. Sarta putra abdi cing enggal disehatkeun deui Gusti. Kitu kaayaan hate Randi harita anu mungguh salempang mikiran pelemburan. Hatena kumejot hayang buru-buru balik ka lembur, tapi kumaha Kiai Sapii teu meunang waka balik ngajadikeun Randi kudu sabar ngadagoan. Cag heula lalakon Randi anu nuju nyiar ilmu pangaweruh. Para wargi kaum dangu urang kocapkeun ayeuna di tempat sejen. Usman kakarak pisan cag latihan terus diuk nyarande hanapeun datangkalan jo celeungkeung teh kikawat wajah ti luhur. Ha! Hag siapa? Ngadon loba cicing kitu Usman. Teu apal maneh teh di luareun kahirupan urang keur tunggara. Sok ngadengekeun berita tara. Buka online atuh naon Google kadinya. Baku sia kieu mah. Aya naon ki? Ye. Kiwari teh aya hiji turunan siluman geus ngabudak bari kahirupan manusia euy. Ceuk kawat wajah anu harita keur sidengdang dina dahan tetangkalan. Usman gancang nembalan. Atuh apa ki? Nyaho. Malah ayeuna oge pan itu kermikiran kuring teh ki. Nah ngadon di pikiran. Yo. Lain aya kadua semangat latihanana atuh. Semangat. Ieu mah kalakah ngadon cicing wae pagawean teh lah. Sok. Teruskeun deui latihanan Usman. Bisi dibajlol sia ku aing. Tembak ki kawat wajah muncereng. Teu kudu muncereng kitu atuh ki. Yeuh, kuring mikiran teh keur mikiran waktu ka tukang. Ain ki asa inget-inget poho ki kuring teh. Ningali aya anak siluman dilahirkeun ku manusia tapi iraha jeung di mananya ki. Itu keur nginget-nginget ya teh. Cek Usman bari melong ka luhur. Cudalit, celeng celegedeg. Ki kawat wajah luncat ti luhur dahan tetangkalan tempat diukna. Manehna ngalayang teu beda ti kapas kahandap. Tuluy pancuh hareupeun Usman. Ki kawat wajah dongko dampaleungeun katuhuna nyabak tarang Usman bari nyarita. Ki ka dieu. Nyabak tarang ka dieu. Ka dieu. 36,1 silakan masuk. Kiranya sok ka mana wae. Naon atuh? 36. Eta mah kamari ingat uing ka eta wala geus lah. Haneut ayeuna mah tarangna teu panas. Dewek yakin sakedeung deui ilaing bakal eling kasadaran, bakal inget kahirupan ilaing sabenerna, sarta pikiran ilaing bakal jejeg panceg ya. Teu ukur wawuh ngaran wungkul. Terus ari aki nahabat nyebutkeun eta anak siluman teh bakal jadi lawan atuh. Jadi lawan naon atuh ki? Teu ngarti kuring mah.
dengekeunnya ku Ilaing Ra Usman. Ilaing memang pantas jadi lawan si bocah siluman. Sabab ngan Ilaing anu sanggup ngalumpuhkeun eta anak siluman anu baduk teh. Teu teurak dikadek pan manehna teh, teu teurak ku seuneu terus, teu teurak dibabuk. Aduh. Usman garo-garo teu atel kana sirahna jeung nangtung beripok nyarita deui. Jadi kuring latihan kieu teh pikeun ngalawan manehna nya Ki. Aing mah Pokna Usman sembung lutus. dah, kitu pisan. Emang kitu pisan. Pinter euy. Usman. Ilaing teh memang bakal jadi lawan utamana eta anak siluman. Sabab salain ti maneh moal aya deuleu jalma anu bisa ngungkulan kana kakuatan eta anak siluman. Sabab cek panaropong panon batin dewek nya ye. Eta anak siluman teh memang ngagem 1000 kekuatan ilmu jin deuleu. 1000, bayangkeun. Anu geus kudu kitu we ditakdirkeun dina dilahirkeun dina sifat anu kejem tur telenges. Bakal lo bajal maru jadi korban. Nya Ki. Tapi kuring iraha atuh rengsena latihan teh teh. Kuring hayang geura-geura eureun Ki, hayang ngabasme eta cijahat tah. Aing wah. Ari geus boga cita-cita kitu teh atuh kudu semangat latihanana matakna. Sabar, tabah, kudu gigih. Siga ngasakan sangu atuh Ki. Lain gigih gitu maksudna. Naon ngaranna teh gitu teh? Determinant. Aduh, gitu tah. Naon yang make istilah bahasa ringgi segala. Pokoknya mah gitulah. Kudu semangat gitu dina ngalatih tenaga luar jeung jero. Tangke lamun geus kuat fisikna, geus apal kana jurus jeung sajabana, engke Ilaing bakal dibere ilmu pamungkas ku dewek sia. Ngaeta Ajian Baraja Musti. Apal teu? Baraja Mustinya. Asa fungsi ngadenge? Ya pokona eta ilmu khusus ngagunakeun kekuatan kadua leungeun. Tah, lamun Ilaing segut latihanana, bulan hareup oge eta ajian teh bakal dibikeun ka Ilaing. Dina harti tuntas tah Ilaing guguru ka dewek teh. Beres we tugas uing mah, tinggal cair we. Naon yang cair-cair segala ya Ki mah ka mana wae. Geus lah tong heurewa atuh Ki. Pokona mah siap Ki. Tapi kuring hayang nyaho. Keampuhan Aji Baraja Musti teh kumaha? Bisa dicoba teu Ki? Jadi Ilaing teh pada syatan, hayang nyaho kana keampuhan Aji Baraja Musti ilmu pamungkas dewek. Heug lah sok. Ku dewek urang deuleukeun ka Ilaing. Yok. Tapi ayeuna hayu tuturkeun dewek. Ceuk kawat wajah ngajakan Usman pindah tempat. Usman teu loba ngomong manehna terus we ngiclik nuturkeun lengkahna ki kawat wajah anu tetela tuluy muru ka sisi basisir. Manehna neangan batu karang anu panggedena pikeun dipake bahan praktek. Teu lila duanana geus anjog ka tempat tujuan. Ki kawat wajah terus pancuh nangtung deketeun batu karang bari pok nyarita. Usman, tempo. Tah, ieu batu karang teh tempat anu cocok euy. Pikeun dewek nembongkeun ka anjeun kumaha hebatna ajian Baraja Musti. Geura siapkeun euy. Perhatian anjeun ngarah apal kumaha hebatna ieu ilmu pangurpas dewek. Anu engke baris diturunkeun ka Ilaing. Ye, siap Ki. Kuring bakal merhatikeun kumaha hebatna eta ilmu pamungkas aki teh sok lah. Aya Ki, geura mimitian sok. Tenyo ya. Hieu. Hup. Saterusna ki kawat wajah tembong dua leungeunna diangkat ka luhur satata jeung dada. Ki kawat wajah narik napas diatur ku manehna. Mangsa dirina ngahimpun kekuatan tanaga lapisan kana leungeun katuhuna anu terus dipereupkeun. Usman, tenjo ku Ilaing Usman. Kieu ye hebatna ajian Baraja Musti teh. Hiya. Semuk hiu. Gebro.
sakali gerakan harita Ki Kawat Waja langsung nonjok eta batu karang bari ngagero tarik. Batu karang anu ukuranna meh satangtung jeung maranehanana duaan teh terus ditonjok ku peureupna Ki Kawat Waja satarikna. Nilik tina syariat mah para wargi kaum dangu leungeun Ki Kawat Waja teh bakal terus boleger atawa sapotongna pisan. Sabab leungeun Ki Kawat Waja teh kaayana pegang nya garing. Matak mustahil cek anu teu apal mah. Lamun batu karang harita anu sakitu teuas jeung gedena teh katingali bejad jeung coplok tina sambungan batu anu tampak nonjok Ki Kawat Waja harita. Meh sagede hulu orok. Hiya! Ceger! Brulu! Usman tepi kameur deui panona lantaran linu waktu nempo peureub Ki Kawat Waja ngahiuk nonjok eta batu karang. Tapi tetela leungeun Ki Kawat Waja geuning teu nanaon. Ki Kawat Waja katingali seuri terus nyarita ka Usman. Dah. Kitu kahebatan ajan Baraja Musti teh euy. Kumaha? Cukup. Aduh. Luar biasa. Amazing Ki lah cukup. Tapi eta leungeun aki kumaha teu kumaha naon? Usman tumanya. Lain mah. Nyan teu atuh. Ceun naon tak tempo ku lain. Leungeun dewek tak tempo teu naon pan tuh. Jawab Ki Kawat Waja bari nembongkeun leungeun katuhuna ka Usman. Ku Usman tuluy ditingalian leungeun Ki Kawat Waja teh. Tetela bener leungeun Ki Kawat Waja es tuning baleger teu kuna naon. Nyeh Usman seuri bari tuluy ngomong. Aduh. Kuring arek nyobaan Ki ah. Bisa moalnya euy. Cek Usman bari gagaro kana sirahna. Ari Ki Kawat Waja joa cakakak teh seuri. Tapi ka ongeng-ongengan seurina teh bari gagaro kana sirah nurutan Usman. Aing mah aduh, aing mah. Jadi kulit baceng goblok. Nah, batur seserian ari aki. Yang lucu gitu. Aya atuh. Aduh, aneh. Lucu naon ai si aki? Hah? Aduh. Alah, selain Usman. Kita puguh lucu maneh teh euy Usman. Maneh makarak dia diberi latihan ngaranggem batu koral anu disangrai dina katel panas geus nyebutkeun teu kuat sama. Komo lamun seuk nyobaan ngeunggeuh batu karang siga dewek bieu. Kuriak teu boyatak tah ramo leungeun maneh teh Usman. Jeung nah hayang deui kitu maneh teh ramo-ramo leungeun maneh parotong gara-gara nonjok ieu batu karang. Nyambung teuing atuh Ki. Leungeun kuring ramo-ramona kudu parotong mah. Engke lamun kuring dahar make naon sok? Make bujur we le. Make bujur atuh. Paranti hitut euy bujur mah. Ah, si Aki masuk aya wae. Aduh. Aing mah capek seserian teh lah aing mah euy. Aing geus ya mah. Anjung anggodan magera latihan deui ka itu. Aduh. Itu batu koral anu aya dina katel panas matakna rawu terus kepe ku maneh cing rada lila. Sok buru ka itu. Cing leuwih segut dina latihan. Ngan kahade deui nya ye. Salila latihan teh seuneu hauna kudu cecep kurung sia. Teu meunang pareum, teu kaaci atuh. Wah, nya tiis atuh batuna meureunnan. Nya sia batu Ki ah. Kuring ayeuna latihan deui. Ngaramesan batu koral panas anu keur disangrai Ki ah. Heuh, ka ditu. Dewek bayeuna aya perlu heula yeuh. Jeung kahade deui nya. Maneh tong coba-coba wani ngalicik sia latihanna peda eueuh dewek. Sabab dewek aya di kajauhan oge bisa keneh ngawaskeun ka ilaing kade sia. Mata katiga yeuh tempo. Hah? Mata katiga? Mata usum halodo? Aing mah bener ngobrol jeung maneh wah. Geus lah. Sakali deui omatnya cing Junun latihanana ngarah ilaing bener-bener jadi jalma jago nyaho. Cok. Tulelat celeng les.
Keun nyarita kitu jirim kikawat wajah oge langsung ngiles ngajorelat ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun Usman anu masih keneh ngajanteng di sisi basisira. Aing mah aki-aki pewot dasar sia. Resep kalah dong ieu mah kita. Aing wae di dieu ngecangkeun dongengna. Ambek-ambekan kaki kawat wajah ngecangkeun dongengna. Heuh da kumaha deui atuh mah Caca. Ditinggalkeun sorangan ieu di basisir kieu. Coba ning lapar itu. Ngasok. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina cag heula dugi ka dieu ieu carios anak titisan iblis karya Rudiansah. Kumaha lajengna ieu carios teh? Mangga teras manco dina konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring tekendat neda dihapunten kana sagarupi kekirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa sanes kainga haja-haja mung saukur kaleresan bae. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.